sok dipupusing gendak kabeh geus ditakdirkeun mun memang bagean anjeun pasti datangna ka anjeun kitab Al-Qur'an agung nyaangan kajal malu nyarios Allah agung rizki kabehan ditanggung da aya rizki nu hirup manusia jeung makhluk hidup rezekina dicukup ku Allah saumur hidup sing ridho kana bagian eta teh kewajiban ulah sok ambek-ambekan mungkin saeutik bagian ulah sok dipupusingkeun kabeh atos ditakdirkeun jodoh pati bagja anjeun kabeh atos ditentukeun ulah sok mikiran anjeun kana nu tos diseratkeun ka Allah ngadoa anjeun anu sae pikeun anjeun ulah sok dipikasedina nu tos nyieun sedih memang nage eta beri supados anjeun teh merdi barangku anjeun kaberi sumputkeun eta kasedih sagala nu nyieun beri aya ubar anu mati moal ayatina ubar iwati tawakal sabar Allah nu masihan janglar ka hambana nu kasangar sabaran eta kanyeri anu aya dina ati pasrahkeun kabeh ka Gusti ka Allah nu maha suci anjeun sing bisa nyumputkeun naon anu sedihkeun anjeun sing bisa nempokeun naon anu bingungan sanggakeun eta sadaya ka Gusti Allah Ta'ala eta nu langkung saena tibatan anjeun langsung naon nu tos di alaman eta jantan pelajaran kangge urang supados henteu nyalahan eta kabeh teh bagian perjalanan kehidupan sangkan hirup pengalaman tiasa ngana sehatan
garo ring sangka kana tagadir ti Gustina kudu sing aral sangka